urang kan ieu ku ieu teu karasakan urang asanang urang lain maminda batim binadi illa huwa akhidum binasiyatiha eueuh hiji hewan eueuh hiji manusia kecuali ku Gusti Allah seakan-akan dicekel embun-embunana ugal poe gerak lain gerak urang nang Allah ngagerakeun hudang lain nang urang nang Allah ngaudangkeun diuk lain nang urang nang Allah ngadiukeun geus tama luhur ku perasaan kuari mah ieu urang ngaji ka dieu apa nang urang lain seakan-akan ku Allah teh dicekel embun-embun urang set didatangkeun ngaji sia nu mantak dikitukeun ku Allah deuk disalametkeun wa akhidum binasiyatiha unggal poe digerakeun ku Allah teh masjid majelis muludan rajaban masjid majelis muludan eta teh nu mantak dikitukeun lain nang urang nang Allah deuk dibere tempat di surga tetangga urang nu gagah teh ya sakitu muludan di dinya indit ieu akhidum binasiyah indit sia maka ditu ka puncak ngaji paminggu indit sia maka ditu ka Bali batur mah dieu teh indit sia mah ulah ka jeung hukum ge eta kan jubahan ulah nu mantak dikitukeun ku Allah deuk dikanarakakeun mantak tafakur urang ieu aing ieu dikamanakeun ku Gusti Allah ulah hese-hese aya di mana urang abe babari urang sieu teh deuk dikasorgakeun apa dikanarakakeun keur aya di mana sia sababari urang keur aya di masjid geus ulah mangmang di sorga berarti eta nang Allah cicing sia di masjid pa Jumat isuk-isuk nundutan sia ada istiqomah tempat naga di dinya jaga ngeunaheun jasa nyalang kedong bepan nu ngaganggu nang Allah wa akhidum binasiyati ya Allah siga nang urang lain tapi eta kelasna kelas keyakinan urang kan kuari ngaji tauhid wujud idam bako mukhalafah tah eta ngaji keyakinan nu wajib di Allah 20 nu mustahil di Allah 20 nu jaizna hiji geus eta ngaji keyakinan nu kos kitu ngaran untuk ngaluhurkeun keyakinan berarti kudu jaho urusan-urusan zat sifat afal jeung asli supaya naon supaya urang tambah kekuatan nguatan tauhid nu tadi Kos jelema boga murid Bahlul ngaranna Ahmad Bahlul aya murid ngaranna Sya'rani kiai ngarieu Sya'rani kade tah geus kawin sia can umur sauri sia kolot kula sakira teh 30 leuwih can kawin keneh bae apa udaikeun udaikeun mah aya bae cek lagi ngadalil kulo sakitoh lakitoh tiap anu ragag aya nu mulung nini urang embung aki-aki mah daekeun oh pinter sia dasar murid aing cek jadi sih can kawin nu mantak kula can kawin lain nu daekeun ngan engke tanggung jawab setelah kawin kumaha bodos sia mondok bae di aing sia teu boga keyakinan tolol sia beuh ulah carekan antum mama goblok sia teu boga keyakinan emang sia nu mere dahar tuturkeun aing tuturkeun kelempang jeung nyana bari cekal leungeunna bari carekan sia mondok kebal-kebal teu boga keyakinan goblok meureun sia geus panggang celina jana aduh mah geus atuh geus tanya ye lu lempang keur lempang ya ceng ka dia di ka mana sia dagang gitu ka mana dagang ka pasar aya nu ngarizkian sia jeung ngarizkian pamajikan saha Allah kadenge kucing sia geus berangkat kadang teh bener sekeun teh geus lempang deui aya nu mikul di sekolah Pak ada lah Bapak rek ka mana ngider sekeun ieu dagang nu ngarizkian bapak jeung nu ngarizkian pamajikan sah Allah atuh urang mah ngan nyareat tungkol kadang ku jelis ya hah sekeun geus Pak aya naon emang henteu ya ngadidik budak ya tolol ya Bahlul atuh yes berangkat deui aya wae awewe nyuhun bibi ka dieu aya naon Bang Haji ka dieu
bibi dek mana ya lah tuh bibi mah ieu dagang we cek nya kakong lembur-lembur aya nu ngarizkian bibi jeung nu ngarizkian salah kisah Allah atuh kadenge kucil sia kadenge sia lambat kawin goblok sia tilu opat hiji deui berarti lempang aya nini lempang nini nih tadi aya naon nini mah da kai main incu cek teh aya naon atuh deuleu incu bae cek teh aya nini ieu nu ngarizkian nini jeung incu jeung salaki sab Allah atuh kadenge kucil sia opat ta saksi tah kabeh ge Allah kabeh geus sia lamun aing minggu hareup can ngadenge sia kawin indit sia waduh wah ngalamun da si Saroni kieu bet aing sarua sapertama keyakinan mah mun aing ditanya ge anu ngarizkian tu Allah jana keur ngalamun kitu tah dasar wali ke bahlul mah datang deh ngalamun sia ngalamun sia ya dagekeun ya sia nu ngarizkian Allah mun sia kawin tah lain sia nu ngarizkian pamajikan sia Allah keneh make ngalamun keneh bae nu ngarizkian sia Allah sia kawin tah nu ngarizkian pamajikan sia ge Allah nu mantak cakolot baheula awewe teh mawa rezeki ulah hese Allah nu ngarizkian kawin sia keur ceknya aing ngalamun datang deui guru ampun di guru kuara jasa ceknya ya Allah ya Rabbi ya Karim ya guys aing mah kaikos kitu mah kaharti ku aing nu ngarizkian Allah pamajikan nu ngarizkian Allah geus aing lamun boga pamajikan teh mawa rezeki lah kanu sugih aing kajeun nini ge kajeun aing ka nini ge nu penting sugih lah kabeh ngeunaheun datang deui goblok sia galamun aing kawin kadu sugih nyalindung di gelung sia cak urang Karawang ngeblon bogoh sia abeh sia tanggung jawab bisa ngadidik ke ka pamajikan jeung ka anak ai kitu mah nyalindung di gelung ku bahala mun gelungna ragag ngagorolong sia bilu ngagorolong das sia ku ari bah dengekeun ku sia dengekeun dia saminggu ieu aing bakal nyaksian kawin sia ka anak kiai ngaranna Kiai Khalil nyana boga anak eta bakalna nyana menta mas kawinna 70 dinar geus ku sia jadikeun ka ditu terus kawin ku sia ulah teu ya atuh 70 dinar eta teh masa kenapa kadi aing ku boga lah ya guru macam-macam sakira teh tapi guru mah sok nyawan sakecap nyata baliknya na guys isukna anu ngagerokeun saroni sia jadi titah ka Imah Khalil ke Khalil naon mah nyaho je cenah bejana mendeuk ngawinkeun anakna ka sia lain masalahna naon atuh pas kawina sakitu aduh iraya titah ka dituna isuk cek cenah teh guys kumaha isuk bae datang ka imah nyana terus depan magrib dah mandi salat isya salat langsung nyana mantes isya teh sare hudang lah jam 12 mandi wudu santri ngaran kiai atuh sia teh mobil sen kos kitu langsung dia ada salat hajat mantes salat hajat nyana tadarru ka Gusti Allah aya babacaanana khusus kan bali bacakeun. Moga Gusti direkam. Aya babacaanana khusus kan bali bacakeun tah bacaan asli tah. Anu. Sirik cenah ka Gusti Allah dengan bacaan eta menang ti guru Bahlul teh di jam 12, jam 1, jam 2, jam 3 langsung babacaan beres di luhur ragag kamu. Masya Allah terbukti yana dicokot 70 dinar bener pas amat kunaon teu dileuwihan sih Masya Allah nyana teh teu ngaku diri aing
aing teu aya naon aing dididik ku guru aing Bahlul ngaranna dibere wiridan ku guru aing Bahlul ngaranna ku ari terbukti lain nang aing nang guru aing geus kumaha isukan bae geus mah lah begitu isukan langsung aya deui nu nitah ka imah ke Khalil berangkat deui ngana ka ditu bari dibawa tah beusi dititah nikah bener bae datang ka ditu ieu saroni mun da ieu mah kieu dititah ka dieu teh mama geus kolot mama boga anak binten 2 nu hiji tetehna nu hiji adina nah ieu dekat teh adina mah dekat tetehna mah ngan lah geus kajen ku bagian nu tetehna bae lain masalah teteh jeung adi cekeun syaratna lah gampang teh urusan teteh jeung adi mah lah kitu-kitu keneh cekeun eueun naon ieu mah ngan minta di mas kawinan 70 dinar mawan teu ka dieu awas sih cekeun teh coba buktikan tah geus beres sila ka dieu sila coba gerokeun Kiai Bahlul supaya nyaksian nyaksian nyana mah barang datang ge selain assalamualaikum lain di Bahlul aing mah tita tadi ge deuk datang aing deuk nyaksian sia nikah aing deuleuh di Lauhil Mahfuz kudu di mas kawinan 70 dinar aing na moal kebel bakal balik ka negeri aing asli geus aing memeh sia memeh aing balik aing hayang neuleus sia heula kawin jeung hayang neuleus sia heula walimah aing hayang neuleus sia heula mawa pamajikan aing mah deuk balik ka negara aing asli langsung ditikakeun disaksian ku Ki Bahlul 70 beres nikah walimahan dahar biasa segala rupa nanya-nyana Kiai Syaroni teh eta wiridan meunang henteu diwiridi ai teu darurat ulah lamun darurat beunang dibikeun ka batur ulah wakajang batur sia bae heula so mikiran batur sia ge kos kitu atuh kos kitu mah nah ieu beres walimah langsung kan diboking bawa ka ditu menang 3 poe mawat Ki Bahlul teh eta teh waliullah mah kos kitu nyahoeun segala rupa tah eta teh mere keyakinan dibuktikan heula aya nu liwat tah saha sia nu ngarizkian jeung pamajikan sia Allah kadenge ku sia urang kan didongengan kitu teh ku Ki Bahlul maksudna mah lain ka murid-murid sarone teh jang urang kabeh ulah cang cahaya urang nu ngarizkian Allah pamajikan nu ngarizkian Allah ulah bingung-bingung ulah na asa nang urang geus urang boga bere pamajikan urang teu boga penta asana lobaan menta ya kajian kumaha asana lobaan menta ya kiai aya bae cenah nyurah kos kitu tuktur mah kula nu dagang kula nu nganapakahan salaki dibalik ieu mah nyana di luhur ai napakah kudu kula kecuali nyanana di handap geus babari nu kos kitu ieu geus bae ge pasti ini penting neng kakak di handap sebab neng lah iyalah nah istimewa urang mun carita dongeng wali-wali nyahoeun segala rupana begitu ditanya mama emang eta kumaha ngadoa mama lain di Lauhil Mahfuz geus jelas geus kos kitu eta kumaha bisa kanyahoan tadi huwa akhizum binasiyatiha ndeu kumaha ge nang Allah urang ku hariti imah ka dieu lain nang urang nang Allah kade teh urang diuk lain nang urang nang Allah ieu mah keur ningkatkeun keyakinan pan tadi ge setelah wujud kidambongkeun 20 nu mustahilna kuari ningkatkeun keyakinan ulah asa nang urang kabeh ge kiai lamun bisa ngaji asanya anak geus cilaka kudu bisa ulah asa urang Gusti abdi teh katitipan ilmu nyanggakeun sadaya-daya kumaha Gusti merena bae kadang-kadang panjang kadang-kadang pendek kuari geus jemur boh kiai cenah geus setengah 11 ye leuwih teh atuh pan tadi ge huwa akhizum binasiyati ya siapa protes bae ka aing nang Allah belon tuh ieu urang carita wali mah kos kitu tah masyaallah nang Allah kabeh ge trek nah geus aslina urang mun tak dikumpulkeun di dieu nang Allah tek deuk dikamanakeun mun lain deuk dikasorgakeun teh sing yakin ngan ulah aju ngomong ya ahli surga ulah beunang ngan yakin we di jero hate aing mantak didatangkeun ka dieu ge deuk dikasorgakeun ku Allah mantak dikamasjidkeun ge deuk dikasorgakeun jak kafir mah moal musik mah moal munafik mah moal mantak daek ge urang syiar muludan deuk dikasorgakeun ku Gusti Allah ngan ari ngomong ahli surga mah ulah beusi engke ditipek
gitu kene anu haju embung ngaji embung salat embung syiar embung mabok zina dan nyana teh deuk dikanarakakeun ngan ari urang nuduh ahli neraka mah ulah sing adanya huwa akhizum binasiyatiha tinggal urang bersyukur urang dika majliskeun dika musolakeun dika maulidankeun tinggal bersyukur alhamdulillahirabbil alamin wallahu a'lam.